se ngalungsar bari nyarande ameng-ameng memang emang geus kolot tanaga geus kurang kuat sanajan rek popohoan geus hengker mangga nyangakeun Olah-olah tukang laden sigan rada kenangan dan manggih sarapan tumpangna sosoloyongan rada kelak lantaran masa pejit kores kepayaan bekejit kores dalik eta lembutan juralit anak galian ameng-ameng lain pedah can sarapan retos kunaon atuh peuting bagean rondaan lah alasan nu matak rada nundutan kumasa meneng nyangakeun eta si Mang maneh pan nyanggakeun we rugi atuh Mang abdina kumasa Mang geus kolot nih hari nyuguhan mah kudu sagala aya gitu iya kulucu anu keur nyuguh nek kitu henteu daek ulur waktu waringkeus telesuk tukang raga jika puji henteu daek cirugi hayang tereh ngadeng si budak